Urang kadang teu paduli kandungan virus ayeuna, anu penting anak pamaji. Aduh, pusing mikiranana ku zaman ayeuna, ku zaman virus corona. Usaha kitu kieu salah kumaha nandanganana, riweuh ah riweuh ngajalankeunna. Beas geus beas, duit oge geus eueuh, pagawean ukur di imah, beujit oge pating kosea. Resiko ayana dina puhu keluarga, urang kadang teu paduli
Kanungaran virus ayeuna anu penting anak pamajikan bisa dahar pada sehat. Mudah-mudahan para pejuang nafkah keluarga aya dina lindungan Nu Maha Suci. Resiko ayana dina puhu keluarga, urang kadang teu paduli kanungaran virus ayeuna anu penting anak pamajikan